setempat nopo jisim kuring dibikaorna ikhwatul muslimin anu hempak mayak bak anu nuju miharep kana kariduan Allah disarengan ku keretekna jantung renghabna pas kumpul ngariung dina imah pala anu mulia biniatan sejak tolabul ilmi modalna tong loba teuing hiji welah sing mukhlis dina kolbi nu ngabalukarkeun kana pinuh kariduan dina mana langkung tipayun mengpeng siang kene hayu urang sami-sami negeratkeun heula rasa jeung gede karumasaan sabab di alam dunia teu aya jimat paripih nu mati teu aya moda nu paling utama iwati jalma-jalma nu gede rumasa jalma nu gede rumasa di alam dunia bakal menang kasenangan kabahagiaan insyaallah akhirat bakal pepenak sinar rahmatna rabbul alamin tegebrus ti jongklok bejat etika akhlak tarajak manusia kana rizki gemul kana ibadah kedul anu jadi sabab cukang lantaran loba jelema dirina teu ngarumasakeun doi karumasaan dina dangat ieu hayu urang sina tumbuh dina galeh galih anu wening sagemlengna puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur sholawat miwa salam teu hilap mugia dilimpahkeun ka panutan pandukan Nabi besar junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih eta di jisim kuring sateuacanna ngomentarkeun kata bahasa nu aya patali sinarang ieu acara wening galih nu dipamrih nada jembar pangampura nu dipentak maklum ngaran manusia nu terlepas tina salah jeung dosa atuh bidih diantawisna aya dosa perdosaan dosa alit baik dosa ageungna dosa nu kaluar tina halak talajakna maupun dosa nu kaluar tina klicep sinarang laku lampahna dohir batin dunia terutama akhirat ulah kirang-kirang ngahapunten kasadayana doa tegatuna khusus urang nu ngariung di tempat umumna sadayana jamil muslimin muslimat anu mudah-mudahan urang sadayana masing ditampi segala amal peribadahanana dihampura segala perdosaanana dititipan ilmu nu manfaat buat bakal ibadahna kalayan titik terakhir kecep anu panungtung dipunut kuno kagungan dicanak kuno kawasan ajar urang maaf karana masing netepan dina keimanan jeung kaislamanana amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin kaum muslimin alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah inayah irodah ti Allah subhanahu wa ta'ala dina kasempatan jisim kuring teh sacumarios payunan pawargi sadayana sarehat para panitia ngolem ka jisim kuring hakikat Allah nakdirkeun dina wanci ieu dina sah ieu dina danget ieu kedah cumarios payunan pawargi sadayana atuh anu mudah-mudahan naon rupi nu bade dikamukakeun ku jisim kuring dina kasempatan sing ngandung maslahat manfaat barokah khusus ka jisim kuring umum ka urang sadayana itu asa ngaji di Nusaman garane ti heula ngaji di Nusaman di daerah Cianjur kan garaneng dicaram ku jisim kuring teh jangganing atuh nyangangang naon kang da urang ge udunan jempling tong aning hadirin kaum muslimin aduh capek ya. Sakabeh manusia ditungtung wetan nepikeun ka tungtung kulon ngaran-ngaran manusia nu kumelit di kolong langit gumelar di alam dunia satung kebaneng langit satang kareng jagat nu ngaku agama Islam sarta teguh sareng pangku nyicingan dina ahli sunnah wal jamaah padususna nincak kana bulan mulut ramai ngayakeun muludan nincak kana bulan Rajab ramai ngayakeun Rajaban timbul pertanyaan sakabeh umat Islam nincak kana bulan muludan nincak kana bulan Rajaban jawabanna teh ieu teu naon sababna cenah cek urang kota nu ahli ngararitung umat Islam nu aya di Indonesia teh cenah ayeuna hanya 90% cenah nu 80% teh dibagi-bagi aya nu ngaku agama Islam muludan osok Rajaban osok model urang atuh ya Allah mudah-mudahan di kampung urang ieu ngalaksanakeun Rajaban jeung muludan langgeng ila yaumil kiamah amin aya euceuk nu ngaku agama Islam anti kana Rajaban emungeun kana muludan aya nu ngaku agama Islam muludan osok Rajaban beuki ngan koretna ka bina-bina Islam aya di muludan tara kaliwat Rajaban osok salat subuh keberangan bahkan nomor katilu cek tadi aya nu anti Rajaban emungeun kana muludan ngan kana berkatna pangbeukina sepel aing kitu
ceger cek urang mamin baitin au masjidin au mahallatin kuri'a bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dalikal baita awil masjida awil mahallata wa sholatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa amah mulut birobati waridwan. Hartosna tepati-pati hiji masjid, tepati-pati hiji imah, tepati-pati hiji tempat di mana bae ayana dibacakeun maulid Nabi angin malaikat taruhun ka ieu tempat. Ieu teh dipinuhan ku malaikat ceuk. Lamun katingali ieu malaikat jiga-jiga loba keneh malaikat daripada jelema ieu. Maksud jeung tujuan malaikat nu aya di ieu tempat ngajerit maratan langit, ngajat maratan jagat mangmentakeun hampura ka jalma nu aya di tempat. Wa ammahumullah bi rahmati waridwan, ieu tempat jelema dipinuhan ku rahmat sareng karidon Allah Subhanahu wa taala. Eta nu sok muludan teh. Ke urang ancak ngajeuna. Sabab mulutna karek-arek teh. Jaba peuting gering dia. Buah-buah mah kabagian muludan cing teh we. Mangkani jadwal nepikeun ka pinu mah perada luhur ngomong ikan. Jeung sepanduk kan ieu mah eueuh ku bae keron ieu mah. Biasana dengan ya meda meureun ngadadak teh Kang nya. Dengan memperingati lahir atanapi dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah. Eta ibu lamun ku bahasa Indonesia. Lamun ku bahasa Sunda ku ayeuna eling kana waktos lahir Kangjeng Rasul, yuk urang tingkatkeun keimanan ketakwaan ka Allah. Urang taluntik memperingati asal kata daripada ingat, eling asal kata daripada eling. Akur inget jeung eling jeung santri pajauh-jauh. Sakur-sakur eling tangtu inget tapi teu sakur-sakur inget eling. Daloba jelema nu inget tapi teu eling. Contoh bapak di kasawah macul goro ada lohor inget waktu ngalaksanakeun salat lohor ngan kusabab hancak lega keneh ngadluk macul nepikeun ka asar. Goro kadang asar inget nemah waktu ngalaksanakeun salat asar ngan kusabab hancak lega keneh ngadluk macul nepikeun ka magrib. Goro kadang magrib inget nemah waktu ngalaksanakeun salat magrib ngan kusabab cuaca cang bulan hancak lega keneh ngadluk macul nepikeun ka isya. Tah nu kitu teh inget nemah tapi teu eling. Ku ayeuna eling sareng memperingati karena peristiwa akbar lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang tingkatkan yang pertama keimanan katakwaan terhadap Allah. Sabab iman jeung takwa ngajadikeun modal keur neangan kasenangan kabagian dunia jeung akhirat. Carana gampang. Ceuk ulama lamun urang hayang tiasa ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah, dasarna wajib kita mengintrospeksi ngukur kakujurna lipat diri. Ceuk ulama di mana jalma biasa ngaintrospeksi ngukur kakujur dari pak diri sok torojo tina hatena ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah. Ngan lamun jalma taradaek ngaintrospeksi ngukur kakujur dari pak diri sok torojo tina hatena adigung geuri irung ane prak gede tak adigung luhur keilmuan ditejemar ku pangabisa asa aing pak aingna takabur ngaranna. Ulama mengatakan al-a'war bi baladil umya sultanun. Punten pihartosan punten pihartosan. Lamun aya jalmi nu ningali sapalih payeunan jalma nu lolong sok asa jadi jiger. Ceuk jalma nu ningali sapalih kan lolong tong harganin hiji lawan hiji 1000 aing mah ngejat. Nya udah teu deuleu ceuk urang. Asongkeun ka nu beuntak duanana naonan. Model ibu geuning rek ka pasar, meme ka pasar angkat heula ka kamar dang dan karek urang teh 3 jam. Nyam hareup nya ngigir. Bari ngaca aing panggeurisna heh wae gini ke ka pasar geuning loba nu geulis teh eueuh nanaonan modal jisim geuning karasa ajengan dirompok mah asa we pak akangna da boga barudak pantar ge asupkeun ka nu kieu ampun parlun tobat ka pangeran teu aya nanaonan apaan cenah tuman rajab jeung mulut tuman si tuman da bahasa Sunda mah panghesesena bahasa atau kunaon ceramah teu bahasa Indonesia da ngarti rek ngamumule kada bahasa Sunda sok paur leungit bahasa Sunda eueuh diwa ti kurang Sunda. Abdi mah ngaji ka Jakarta sakali mangsa onangan bahasa Sunda we urang mah. Lantaran penceramah urang Jakarta ge mun ona ka Cikalong sok bahasa Indonesia patak aing balas dendam aing.
Ada bahasa Indonesia mah gampangnya cek, karena dahar cuma satu makan. Bapak Presiden yang terhormat silakan makan. Kabudak angon jang makan, kabudak detik dek makan. Saha itu makan telepon tinggal ingker usaha itu. Tapi bahasa ini Sunda, emam neda tuang dahar daang lorok cijadok negek nyatu. Mata bahasa Sunda mah hesek hadirin sadaya. Kumaha cara nasangkan orang tiasa ningkatkan keimanan kata kuat Allah Subhanahu wa taala. Gampang cek lah. Sing inget kana poe sabab poe ayat 3. Hiji poe kamari, 2 poe ayeuna, katilu poe isukan adakeun jeung diwaraga urang sadayana. Kamari urang asal ti mana, ayeuna urang keur aya dina jagat saha, isukan urang bakal balik ka mana. Jelema ngingetkeun kana 3 perkara, hirup dalam dunia na moal tunggul dirarut catang dirumpat, rek milampakeun rupa perkara dipikir dibolak-balik kumaha akibatna daripada perbuatan tersebut, tegasna ningkatkeun keimanan ka takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jawab ku urang ayeuna kek nang tunggal sageuleuh. Meh badak bayaran anak ya kesahan nelpon teh nya urang teh bisi duitan. Halo salah ieu nu jungas kan engke telepon jam 10 ya tengartieun malukan aing daeng ajengan laku meureun eta. Waktu ngaji panoyak ya mah geus aya sajam itu can. Abdi mah punten we di mana-mana ge cek, nu jauh, nu deukeut, nu mahal, nu murah ngaji mah sajam turun bayaran balik cukup aing sakitu. Lillahi teh ngaji mustami geus standar hiji hayo sia teh ngaji. Jawab ku urang ayeuna ibu, kamari urang asa ti mana ti Allah. Didamel ku Allah. Tina taneuh nu kasep tina taneuh, nu geulis tina taneuh, nu butut tina taneuh, nu bodas tina taneuh, nu hidung komo tina taneuh. Cingka ieun Timbul pertanyaan budak leutik budak paud. Ira si emak jeung si bapak ngemplek taneuh nyeun uing tah. Kenuena budak masa kita otakna ngan jawabna kudu ilmiah sina kahartieun ku budak. Lamun budak urang nanya kitu jawabna kieu, jang ujang anak saha? Bapak, anak aki, anak uyut, anak bao, anak janglawareng, anak udag, anak sirit kuncir, anak raradutan, anak babat galeng, anak babat gawi. Beraskeun ka Kangjeng Nabi Adam. Ari Nabi Adam didamel ku Allah tina naon? Tingali ki santri dina kitab Qolaid Al-Bulutiyah. Sewaktos Allah rek nyiptakeun Adam, Allah marentahkeun ka malaikat Jibril, kepelkeun tanda sakeupeuleuan kami nu agung rek ciptakeun Adam. Nabi Adam didamel ku Allah tina taneuh, sedangkan urang turunan Kangjeng Nabi Adam, berarti urang didamel ku Allah tina taneuh. Tah jeung kenteng teh kapi uak teh dewa enteng. Syariat padutur indung jeung bapak manusia diciptakeun ku Allah tina satetes cai anu hina nyangkrung dina rimpineungeun. Badag reuneuh ngaranna. Jagan cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla. Wallahu a'lam. Nyangkrung dina rimpineungeun badag reuneuh. Enon cek reuneuh teripu pak, untung orang dijeng laki. Salapan bulan dina jero beteng indung bari ngahesekeun pak. Suga nuker keur ieu mereka panyamungan rek nyamungan kanu hajat diteuneun heula dina teu pa dibawa wae nya. Mereka pasar di bawah, rekes di bawah. Ribu. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, nuker ngecek pakai calana, lepis, stret, LG, legging bisa kene.
7 bulan 8 bulan 8 bulan di mana nuker 8 bulan make celana lepis satara jijing lejing nya make celana jaru getar aya karetan sang-sangkeun dina bujang anu dosa tipu sabulan 2 bulan 3 bulan nuker es berbagai posisi nangkarak nangkuban yang ingin biasa kene nya 7 bulan 8 bulan 8 bulan di mana nuker 8 bulan es nangkuban atuh jungjel kos padudan mah nangkara kering ecenya lilating nangkara panas cangkeng kakarat yang ngigir lilating yang ngigir budak tisela isuk-isuk daomekeun ka ma paraji pangomekeun nya budak tisela sababuing hees yang ngigir lilating gucok nyeri tetepan matak sing karunya Pak ka pamajikan leuwih bawa salah keeceuk ka urang papatahan ku urang lain di titanungan imah jeung TV di buru daguan buru di jam 2 kurang dangela nyeri Pak matak sing karunya ka pamajikan da Pak ulah mang nyanung ke tong tadi teh ngomongna ulah mang nyanungkeun Pak lamun teu laku mah ai laku mah sunat obat nih cakana tilu sasih nyiramnya cek sok kurang pokokkan salaki ece meh balageun oh da ayeuna mah ke usum goreng ka salka ayeuna mah punten ari di sana ka pamajikan teh ke usum goreng nih cakana tilu sasih nyiram ngaranna samemehna nyiram daharna tar kurang ti 2 piring do badau sia jeger nyiram teh begeun sangu ka bagina sabun gandum dan nyiram ge sangu bau petis bau hasem bau lada bau duit henteu nyiram di gudang cek aya tuh teu heula keur-keureun daharna teh napisieun cek abdi teh dahar teh napisieun pan keur hamil mah ngaji emang keur hamil kudu napisieun cekolot baheula cenah lamun keur hamil kudu napisieun oh ditinggalikeun teh heuh napisieun ngan nyukna 10 kali atuh saurang teh piring cek aing hadirin kaum muslimin anu mulia salapan sasi urang adakeun jeung peristiwa lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuna Siti Aminah kedelaanan atuh urang nyaritekeun keureuneun heulaanan meh terhingesan 8 bulan karasa beuteung udah dibilang hiji-hijina mika subuh meureunna jeletat jeletit jeletotan ngan cek Kangjeng Rasul pang nyeri-nyerina beunten cek ulama pang nyeri-nyerina teh keur meujeuhna mumulesna bener teh teu jeun pantes ya wing can ngasaan dari sebenarnya palingan cek Kangjeng Rasul di mana-mana aya awewe keur meujeuhna mumulesna mangka ahli langit jeung ahli bumi teu dibere nyaho gede jeung leutikna ganjaran dirahasiakeun matak sing minang marules ka nya ece zaman baheula mah can aya bidan mah para hiji direong-reong ngahujeun satak tarbak orok can nontot-nontot acan geus dibalur ku minyak beak minyak ku oli ai salaki dibagi 2 bagian ai nu wanian sok dipake muntang geringannya urang mah tara mung sok por mung nyieun deui urang mah anu urang nyampe di pipir geringannya bari udut jeung ngopi kang kunaon pamajikan keur ngahujeun ih si eta udah ngadu ngahujeun hadirin gubrak teh kalam dunia. Nah, para sepuh palagi sadayana urang teneunna manusia gubrak kalam dunia dibagi karena 3 bagian. Sabagian manusia gubrak kalam dunia tanpa melalui syariat indung jeung nu jadi bapa. 2 bagian manusia gubrak kalam dunia boga indung tapi teu boga bapa. Katilu bagian manusia gubrak kalam dunia ngabogaan indung ngabogaan bapak ngan kaopat bagian manusia moal aya gubrak kalam dunia boga bapak teu boga indung berarti mana bijieuna supane teh
Saya manusia gubrak alam dunia tanpa melalui sangat indung jeung bapak Nabi Adam sinarang Siti Hawa tangan kaki santri dina kitab putih kuning botak gondrong umur tengah. Kedua manusia gubrak alam dunia Nabi boga indung tapi teboga bapak Nabi Isa alaihissalam kumaha dongengna kieu sepintas. Siti Maryam nuju amang di kebun korma Allah marentakeun ka malaikat Jibril turun ke alam dunia tiup Siti Maryam di nepal bahul jalan langsung malaikat Jibril turun ke alam dunia nyaketan ka Siti Maryam ditiup di nepal bahul jalan tanpa kapake bim salbim abah kadabra ditiup ku malaikat Jibril hamil gubrak alam dunia Nabi Isa alaihis mata Nabi Isa lahir ke alam dunia ngagaduhan ibu tapi tengah gaduhan rama ya zaman kiwari manusia gubrak ke alam dunia boga inung teu boga bapak di kampung ieu mah Allah sabab aing teu nyaho dicageun mah baca nah kumaha dongengna kieu kieu ame ka hartos zaman ayeuna di Cianjur loba boga inung teu boga bapak dongengna kieu. Zaman ayeuna adalah zaman era globalisasi, zaman modernisasi. Kadang-kadang ku budak ayeuna mah ibu daripada nurut kana papatah indung bapak budak ayeuna mah nurut keneh kana papatah tipi boga anak keluar SD masuk SMP can beuki lalaki. Keluar SMP masuk SMU kakarak dododototan beuki lalaki. Kelas 3 budak urang nu SMU teh lamun teu boga kabogoh ceuk urang Cianjur mah jangan. Ai boga inung galak baheula geuning di kampung sok inung teh galak nih ayeuna. Nyai insyaallah lamun mawa lalaki ka imah dipek-prek inung jaku aing golok teh. Manusiawi awe geus badak pasti beki lalaki-lalaki sebadak beuseuh awe sedengkeun inungna galak tungtungna anakna nu inungna galak teh bobogohan di pipir singgelinggi si kosmet. Kanyawan ke indungna anu bukan pemiting di pipir teh maneh lain sia teh boga di pipir era ku tatangga era ku baraya boga kaboga sia teh di imah kumaha ceuk anakna heueuh ka yang lagi kieu da bogohan di pipir mah olok obat nyamuk baheula can aya HP nulis surat anak urang teruntuk kandaku yang ganteng sedunia di tempat kandaku di malam minggu yang akan datang mah make mah orang Sunda langsung saja datang ke rumahku karena si papa dan si mama satujuan bae leuwih loa. Kabaca ku lalakina kayak aing ge eta mah lalakina eceuk poe Sabtu jam 4 nyangan batu nu geusrak nu badan ngaruru nepikeun ka magrib. Ngalelet eta daki jeung kulit anger we hideung ngecokor beureuh hideung. Beres ngaru make celana lepis kalhurna make kaos buukna luis make danco cap dengkak baheula mah ayeuna. Ampi kayak mah urang gek diuk ya lalakina itu anak urang mencik aya nama apel torojo inuna tina pangsolatan make mukeun nya nyotas be geuning cek eta mah ti mana ti palih kidul we nya tongoy-tongoy ieu mah kagok wiridan nyai atuh nganyuk-nganyuk pisang ka warung abdi di kamar torojo bapana balik ti masjid bari ngongkoyankeun kolor tuh bingung can diseuseung di mana jang ti palih kidul hege tongoy-tongoynya iya bapak rek kalam pengen cangkeng tadi tas mapok galeng ambil ke kamar punten ibu bisi aya di dia ibu tasbih nepikeun ka gepeng cangkeng nepikeun ka potong cado mungkuk haram dempak nepikeun ka bulan nu janjian orai ibu nu kitu bapak nu kitu moal asup ka surga. Rasul menggaris besarkan maktubun ala babil jannati anti haramun ala bahil wa manijakat wa dayus terpampang dalam pintu surga 3 golongan haram asupkan surga nomor katiluna jelema dayus moal asup ka surga adayus layad hula jannata abadan jelema dayus moal asup ka surga sarasna adayus will not enter heaven forever. Teuing teu kaharti aing mah. Da ngapalkeun ge saminggu eta nya. Boki puting, boki jempling tatangga nu nyari nirona nu ngeuring. Torojo setan asup kana letahna nu jadi lalaki, ceuk setan keluarkanlah engkau 1 juta rayuan. Torojo setan asup kana letahna nu jadi awet, kelemahlah engkau apabila digoda. Geus penting teh ngomong ka kabogoh teh kumaha geuningan. Iya yang panjaman jaya kan
kabogoh aa panggelisna eueuh diwatiayang pangsatiana eueuh diwatiayang engke keur aa ayeuna keur aa mending urang asaan heula yuk diasaan kaos petis burung sugan malum setan cek awena teh heunya da keur manehna keur manehna mending urang asaankeun heula tungtungna teh uci diasaankeun heula sakali dua kali 4 kali 5 kali paladung reuneuh ari geus reuneuh ceurik belihan menyesal atas perbuatannya terojol bapak nama wahalu bejakeun sanyai ku saha indung nama sapu nyeri-nyeri saya teh ku saha bapak ku 12 urang siapa dicokokeun kamana sia nu 12 urang urang kocok kos arisan eueuh mah kabur ka seberang ka Palembang balik mah kurupuk lihat waduh cilaka cek bapana mamah nasi sudah menjadi bubur apa untuk dikata meureun nasi kurang keun we isukan dapoe jumahan ku bapak urang umumkeun we dina pangjumahan ningal teh bapana teh noyang ka DKM kajengan punten bade ngiring sumarios di payut aya naon ada kabar gembira mangga nangtung beun aja nyontokeun eng meng cek bapana di masjid pangjumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak punten isim kuring ngaganggu ketenangan wiridan bapak-bapak dumeh kudu ada kabar gembira. Boh bilih di antawisna aya nu meuriyogikeun hiji istri lumayan lah pameunteuna lamun dibenten 6,5 geulis teh dibandingkeun 3,3 butut awakna harung jangkung bukna panjang rada galing ngananya kana beutengna geus buncir dong kape karombok isim kuring tanpa dipungut uang bangunan dan uang muka wassalam deuk deui daerah ku batur kade ku pamuda pan pamuda mah salat Jumat teh sok ditukang lain walah baheula aing kasih eta teh ditolak sugan we geus reuneuh mah engke jam 4 rek ngajak RT nanyaan ngajak RT nanyaan ditarima langsung dikawinkeun sah kawina sah eta cenah orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui cok saha lamun orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui berarti kawin yang pertama kawin-kawinan anak kawin-kawinan tumpakna nya tumpak-tumpakan anak tumpak-tumpakan boga anakna anak-anakan itu sah-sah saja hitung-hitung melilau keur nogan laukna kahakan nogna kahuakeun indungna katumpakan anakna kaparaban neci lamun torojona ti parawan lamun tirana ke kukersa ajeuna dieu nah budak gubrak ke alam dunia nu kitu boga inung tapi teu boga bapak aduh sedang itu ngesan madang selapar itu geus dikirim ke tang daging lagi jeung beas sangon tadi geus ayeuna mah jigana geus jam salah geus sajam nya ya ngancan dongeng Kangjeng Rasul na punten ibunya lain oh suruh nguning aja teh perhitungan dah ini mah kudu make hitungan lamun jelema teu make perhitungan jelema belot gitu mah hadirin kaum muslimin ibu bapak Allahu akbar zaman ayeuna punten di Cianjur aya teu Cikalong ada urang Cikalong di Cianjur mah bapak boga anak parawan teh usum diinyeumkeun daek keket aing mah malam minggu aya pamuda make motor kenapa teges ngebul menengin di tetangga hareupeun imah assalamualaikum bapana kumaha sama biar waalaikumsalam anu jam si neng aya aya naon kitu bade namut burung sugan anjing kamana jam kapayeun teh jam sabaraha jam 8 goroan anakna cewek dina motor kos rangsel gini kahareup rek jam 11 neng burukeun bapak mana bisi ngadat celek deui di perjalanan meuli udah jarum coklat 2 bungkus bapana geus ngajegak mawa halu indungna mah sapu nyari sabab budak malam minggu jam 11 can datang barang datang ka nyecek bapak teh jam itu jam 11 janji jam 8 kumaha cek abogohna punten bapak lain terterang dina masalah waktos namung di perjalanan aya truk nyungsep jantan macet ieu we pak rokok jarum coklat 2 bungkus kamu bapak kumaha cek bapana oh atuh jam lamun kieu carana mah malam minggu hareup nginyeum dewe ka dieu burung budak dinyem-nyem tong hargani budak pacul parang bedog pesok inyem ke tetangga sontak sonek sama ganti antaranya mang ka dieu naon amang tadi nyem parang isuk oh sontak mang gantian nyaho daripada kudu ngagantian kana sontakna parang kajeun keneh gelut parang
Kamu budak kau dinyem-nyemkeun, matak pantes Kerawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur, perawan zaman sekarang, susu jeung bujur genyur urut batur, cilaka coy. Sebel aing ngabongan tarang nginyemkeun ka urang. 2 3 nginum heula. Ieu aya anak aing ngaji di batur masuk asap teh keun we di dieu malah nah da jeung santri ngana Aduh. seueur deh sapreh teh eueuh mah tiu Panitia tah. Pengawe. ngesangnya kakara ngaji di Cikalong ngesang ting pedah teh pati ngarangeuna cenah ngaji ka Bogor ka Cipanas atanapi ngaji ka Bekasi ka Karawang ngesang ajam ge urang mah tara disusut dah meh katinggalin ku panitia ripuh ngaji teh tilu aduh udah senang dengan duitnya ketilu ya manusia gubrak ke alam dunia ngagaduhan ibu ngagaduhan rama di antawisna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasulullah ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah. Raden Abdullah eyangna Raden Abdul Muthalib teu mawa duit nya Reka morang kali pameget dianyuk lah ku Mang Wawi pangmayarkeun 10.000. Sok dianyuk. Ieu eueuh deui. Ku Mang Wawi teh 10.000 pangmayarkeun deui ke. Reka palih heh, reka belah dia sabudak we tong santri mah. 20.000 we Pang Wawi pangmayarkeun mun yahun. Tah ieu tah. Ieu lamun katebak kalau kata bapak kakang dewe tah ieu dieu kak mau ngarangkali yang kawan kali hitung-hitung lamun cek dina sinetron mah ieu mah iklan heula Raden Abdullah ramana Raden Abdul Muthalib Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra sabar hiji bilang hiji-hijina ditamahan 100 deui jadi 120 oh buru ka dia sekali di pertasanana tuh Raden Abdullah ramana Raden Abdul Muthalib saya tanya Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra sabariji pambagat sabariji istri sabariji bilang hiji-hijianana ayo ieu 20 naleungeun pesak 100 jadi 120 ditamahan di 100 jadi 220 200 isukan dipahkeun ka Mang Wawi ayo buru ditamahan di 320 buru abis nehon kantor baik bisa nehon kan bingung lain pertanyaannya urusan jeung duit tong hargana kolot budake molotot tinggal di duit menyeul waduh hanya kal aing teh nyakeun ka inung aing padahal inung dia nyaho teh Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra 16 tuh nyacek aing 16 tadi teh hanya kal aing cek nu ngitung 15 aing mah kurang hiji komo Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra 16 10 pameget genep istri di antara nu 10 aya keselapan Raden Abdullah pangkasepna aja pangkasepna pangsolehna pang dipikanya nah apa sebab Raden Abdullah pangkasepna pangsolehna pang bageurna urang sok ngomong kitu gini eueuh mah kabudak kabeh nyaah kasepnya aku kasepna bututnya aku bututna solehnya aku solehna bedegungnya aku bedegungna dina biwir hate leutik mah moal dibohongan lah pang dipikanya mah pang bageurna pangkasepna ulah baganing aja ya tinggal ikan kade itu nari ngali itu dah tekak ngali ya abdi punten kang punten dia mah
Abdi inu bapak abdi ngabogaan budak teh 7. Ieu nu ka-7 ya. Heeh, ieu nu ka-7 ya. Cek inung kieu cek inung. Jangan ka dieu sok lewat ujang. Ka dieu. Ayeuna Bu, ulah gandeng ka lanceuk-lanceuk maneh nya. Naon kitu? Maneh pangti pikanya anak ku inung. Nah naon kitu? Sabab maneh pangkasepna. Bener ieu. Cek aja teh sakitu pangkasepna ku melanceuk na bener. Daraden Abdullah mah aja Allahu Akbar banding ku kasep-kasepna. Sakabeh awet di jazirah Arab marebutkeun ka Raden Abdullah. Banding ku kasep-kasepna. Tong haraganing parawan. Jok ulama nu boga salaki ge teteh kekeje yang diserahkeun dumasah yang nikah ka Raden Abdullah. Banding ku kasep-kasepna lamun mapah siang maleber segit minyak fisik salaki urang segit udah lamun mapah bunyi Raden Abdullah moncorot cahayaan lamun urang dia kitu moncorot cahayaan meureun teu ngobor belut unggal peuting tah cenah cahaya kasep aja nu merebutkeun ka Raden Abdullah jelema korek-korek alhiar bahasa ulama ceuk urang selebritis bintang film bintang sinetron pan bintang film bintang sinetron galis atuh Luna Maya gelis Dian Sastro gelis Ayu Ting Ting gelis si Omas gelis nya gelis ceuk ieu kabogoing ceuk itu kabogoing kumaha Raden Abdullah diperebutkeun ku awewe melacang keng dina hirup we lamun urang kangnya diperebutkeun kitu mah teu beat awinya belah diturut aing belah diurut aing pengkolan urut aing ninin urut aing dina kitu di urang Raden anu saleh torojo soratan pareh jirim hatib ngaranna ya Abdallahi malayas kanjang jeung saterusna he Abdullah mi HP kakasepan anjeun mi HP kasolehan anjeun ulah dititipkeun ka awe anu keur merebutkeun ka anjeun tapi kasolehan jeung kakasepan anjeun titipkeun ka ngaran Aminah malum beja tina hisop jadi dua geus dua sok jadi loba nu asa tatangga bareka tut deungeun-deungeunna yen pisin Raden Abdullah adalah Aminah kabeh diganti ngaran jadi Aminah aja nini ge diganti jadi ngaran ini Aminah dan nyaho ini kan kasep jero turun Raden Abdullah mireren ngaran Aminah lamun bahasa urang lamun ayeuna keur urang diibaratkeun pan ibu-ibu teh geuning sok silih siaran tengah dinten teh baheula mah ditepasnya gini ngarumpul torojo Raden Abdullah meureun bahasana kieu punten ibu-ibu teh nini dupi di dieu ayeuna nami Aminah kabeh ngararacung Abi Aminah Abi Aminah Abi Aminah nini di dapur bari rame dong ieu ke nini Aminah bingung nu teu menghitung susah nu taya sudana Aminah mana kabeh ngaran Aminah ceuk hatib tanpa sirin Aminah pisteun anjeun adalah Abdullah puten pisteun anjeun adalah Aminah binti Wahab meureun eta mah henteu we bapak ganti atuh ngaran teh jadi Wahab teu bari kitu mah kacaritakeun hiji tempat aya hiji istri geulis kawan kiwan teu endah kabina-bina kageurisanana alus tangtung hade laur alus angkat layar kepat geulis beuting jadi endah batik kodratna ageuris alanana saha Aminah binti Wahab teu mata kecenya nu geulis mah keur kanu kasep nu kasep mah keur kanu guris nu butut mah keur kanu gote maaf nu butut teh anak aduh belajar nu butut hayang nu geulis amohan nu butut teh agening aya salakina garing patut majikan geulis kabeneran yang baru masukan makrupan makrup tos nyatiknya nikah Raden Abdullah ka Siti Aminah dina poe Kemis tong nanyakeun Kemis tangajeng taun mah teu nyaho aing Kemis salana meh tari ngeusanna awewe 200 urang pupus bani maju pupus 200 urang saketika Allahu Akbar jantung meureun tetenya meureun kieu meureun ieu mah keur mapahe meureun si parawan nu geulis teh ditanya bacoran teh ka mana reka payun teh naon sukan pendak jeung Raden Abdullah kawin sete
Kasaha ka Aminah. Apalagi ke Aminah? Itu mah Aminah binti Wahab, maneh mah Aminah binti Udin paeng. 200 orang pupus, Allahu Akbar. Anu geuring mah teu kacaritakeun. Mun puskes mah penting sih sanad tah. Allahu Akbar. Moal aya urang mah nikah malam Kamis. Paingan punten. Ieu mah kasawaran pun guru wallahu alam dina kitabna. Di mana-mana aya pamajikan jeung salaki berhubungan badan malam Jumat, mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70. Tadi ngikeun nu kedua, dengikeun. Ya awewe nu kedua ting di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Senin, maka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40. Kang, lamun malam Salasa, malam Rebo, malam Kemis, malam Sabtu, malam Minggu, Kang, eta mah sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15-15. Sok sanajan 15-15 keureuyeukkeun da pikeun ka gempor sok dina ibadah. Di gudang aya. Oh, di gudang aja aya si teu percaya mah gitu. Malam Jumat ngabunuh kafir itu jauh-jauh di 70. Nu malam Senin 40 can dikurebkeun. Geus sakitu teh. Doraka teh. Oh, cek salah kita mama, ayeuna malam Jumat urang ngabunuh kafir Yahudi 70 mung kamari ka malam Senin 40 can dikurebkeun. Ulah sok kitu teh doraka teh. Roh malam Jumat cek Raden Abdullah Aminah. Nah kitabna mah teu kitu mah gaya bahasa we. Bojo kakang nu geulis kawanti-wanti nu edah kabina-bina. Ayeuna hiji penting nu dianti-anti ti kamari dicita-citakeun ti angana malaman pertama teh sabab urang dina dinten tadi parantos didaukeun mangga bager geura iba keula gejebur parantos kakang mangga bager geura abdas heula kecep parantos kakang mangga bager geura lebat ka enggon Siti Aminah lebat ti enggon Raden Abdullah di bumi kene melebar seungit minyak misik urang baheula kitu teu Kang main hantem aja. Sugan syukur teh nyai bojo kakang nu ngagaya bagung teh urang mah. Akibat pertikan timbul hamil. Lah, sami urang ini kata hamil reuneuh. Nyata tadi teh sami hamilna Siti Aminah jeung hamilna urang dina pada salapan sasihna laras. Baheula geuning ayanya. Lamun geus 8 bulan can kaluar wae mijak 10-11 baheula di kampung nu keur-keureuno 8 bulan can kaluar wae di tamangan teh di baka kana muning bisi kawas muning oh sok itu teh karunya nya salapan sasi perbedaanna seueur atuh itu mah ngandung seorang pinabian urang mah lain di antawisna Siti Aminah mah ngandung salapan sasi teh tiap-tiap sasi kadongkapan kumang pirang-pirang para nabi sasi pertama dongkap Nabi Adam cek Nabi Adam ngawartosan Aminah anjeun kacida bagianna ngandung si utun ini ngan di mana-mana ngalahirkeun aranan ku anjeun Muhammad sampai bulan 8 pun kitu urang keur-keureuneun kadatangan ku Nabi nyeh urang mah karakah mimpi budak juri madak pantes gini nyare nanti baheula nu keur-keureuneun teh dina kutang ninina teh geuning aya bawang bodas jahe koneng enek numpang sugan saya gitu mah gunting kuku wah oh majarkeun bisi usak juri cieun majarkeun penting kumaha kitu lah pokona mah Siti Aminah man itu hadirin sadayana perbedaanna Siti Aminah jeung urang Siti Aminah mah hamilna teu kieu tah teu kieu pan urang mah hamil geuningannya nangkarak jiga sedan nang kuban jika panudan oh urang hamil komo bulan alaeun mah leumpang dina mudun sok ngagorong anya eta Siti Aminah mah lempet
Siti Aminah maki ada di perbedaan anak. Nah, di mana nih cakana salapan sasi sami cek tadi urang ge darah ratang nyi urang rame eta urang rek ngajur mata caker nyeuna jarempling. Siti Aminah kadongkapan di antawisna Siti Maryam, Siti Hawa bahkan Widadari pun turun ke alam dunia nyaksian akan lahirnya seorang nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha lahir Kangjeng Rasul? Ti dia lahir Kangjeng Rasul mah. Iya boja, pira buku aku dibuka heula tuh. Tadi boja, tadi paling kiwa anapeun boja. Mata aya ayeuna operasi sesar. Urang mah pan si eta. Urang mah ngompoal ti dinya. Oh, urang mah lahir ti dinya, urang mah. Penting tadi teh si dinya. Ayeuna di kantas ngaji urang kadarinya dewe lah. Ilah perbedaan. Kumaha lahir Kangjeng Rasul horor saji dan ngajungkal bari sujud je. Itu Rasul. Nengah kaluhur Rasul. Cekes bersin. Nyebatkeun alhamdulillah. Dijawab ku malaikat yarhamukallah. Cek ulama pukoha sunat di mana-mana kajalma Islam duges ka taklid bari bogaka di mana-mana bersin teh sunat ngaos tahmid. Cekes alhamdulillah rabbil alamin kitu. Nu ngadengekeun jawab yarhamukallah. Nu bersin jawab deui ya dikumullah. Jawab deui cuk nu ngadengekeun ya sudahlah. Ari geus teu bisa. Nya ai bisa mah terus. Sunat dibaca yarhamukallah teh lamun anu bersina ngaos tahmid. Ari kieu mah hasem. Hasem tong yarhamukallah lapok ku sia gitu mah. Hadirin kaum muslimin, urang mah lahir ke alam dunia ditampanan ku ayakan. Mucuk saha? Kawasnya ujung kawas ngarasa baheula cenah jeung beja. Ketak sok aya bahasa geuningan. Aing mah daripada hirup kieu kiting meni kana moadare beuladin ayakan. Berarti tampan ku ayakan tah. Lesot ayakan tampanan ku maparji dibikeun kaninina urang di kenyotan irung jeung ceulik budak ngagoak pangheulana nu bunga saha bapakna nyempe di pipir. Mugi Gusti budak abdi sing soleh, sing newog kana ngajina, sing beki kana salatna. Ari manehna taranya moal atuh. Ada budak ngajur baheula mah eueuh sok dibawa ka WC diibakan geuningannya. Geus diibakan beuberan ku beubeureureum teh naon gurita, gurina ngaranna teh. Pantes eueuh nu boga nganti baheula ningali teh beubeureureum aya ngecan nganun hejo teh teh. Baheula mah ti dieu teh baheula. Ieu bujata. Baheula sok tarusan ka mana ini? Oh, udah ngajur baheula teh bisa lempang. Hayang lempang teh diacrok-acrok ku salakina. Saleh tu nyangen jublek tu kangen kasulepet kieu 40 poe ulah robah mata pager geus jang sing kaminya kami jadi ibu bapak tahu tama kaitu salapan pulang ngancik di jero beuteuh ngalahirkeun setengah poe geus ngalahirkeun 40 poe ulah robah mata cikang jeung Rasul sakabeh umat kami bakal asup ka surga terkecuali jelema nu berdegung kana jeung bapak jelema berdegung kana jeung bapak haram disapatan ku Kangjeng Rasulullah sing kade 40 poe inung teh kieu teh teu robah aya kena pipi teh gogoroan ka salakina reget betah ku salakina teh mata disim kuring naroskeun ka maparji baheula mah beurang mak naon sababna udang ngajuru baheula pangna ulah robah 40 poe simpel jawabna eta teh ujang bisi katawean ke geus 40 poena ku salakina tuh mata kolot baheula mah paralem teuing aing macan ngasaan aing mah da budak ayeuna mah ngajuru jam 10 teh asar teh geus bisa poli indungna tak teu ngarareunang ayeuna tapi nu urang mah sedeng sakitu mah cing tolab. kadaharan naon sok tarusun ka manini udah ngajur baheula sangra jagung sangra kacang. Eueuh jagung jeung kacang ngabubuk beuling di bawah kanteng di beuh naon sababna seueur inung beurang bisi hees teu beurang
Sabab belum udah ngajur heste berang mata lawan karena penyakit koningen gersene kliper tuh. Heuy cokot sang raja gong tutung duduk bentar. Euy sok boga tatangga orokan sok nempo geuningannya. Mau rantang nama. Pinungan eusina nu bungsu deung gua. Teh bejana boga orok. Salagam leuwih loa. Gitu pan udah ngajur rumah kan anakan bisa kahanap deui. Geus sabaraha poe? 4 poe. Awal laki bencong. Heuing we da ceu jelema dijampean geuningannya. Inna anjana weuh kan we da jampe eta. Hegi ngeceran tang nama ka sawah balik ke sawah disamperkannya mangga leos nempo rantang dibuka kudu kernyana ternyata sayur sop senok nyampak begitu diasaan kudu kernyana set dakwah salakina timah lunyu udah ngajuru teu meunang ngahakan nu lunyuan keur saha keur aing hafal ke salakina aya pinangtok goreng cibit dawah di atuh kuda ngajuru teu meunang ngahakan nu ateuan keur aing haba basa lagi ari gablek anak mumur di pangrowogna teu kaharti aing aya belum gabus jeung goreng kang euy kadieu aya naon belum gabus jeung goreng haek bae keur sia da teu ngeunah meureunna rek baheula rek ayeuna hadirin kaum muslimin anu mulia dititipan murang kalih ngajerit ka Allah Subhanahu wa taala hayang boga budak mah anu saleh. Naon sababna? Seutik jawabna aja. Sababna ka budak mah nyaah. Rek tipe jeung potongan hukum indung bapakna, rek tipe jeung potongan hukum anakna dititipan budak mah nyaah. Coba jeda kamari aya dina TV berita indung maehan anak bapak miceun anak eta mah indung jeung bapana geblek. Kurang banyak,aka budak banyak cel. Sok bisi wado tinggal di kade. Ibu boga budak hiji reka pasar. Aneh itu mau rasa teh candaan teh. Nges kata. Dan sok ida pakai samping gitu teh ka hati aing. Ibu balik ke pasar bisi wadul ge maka anaknya. Boga budak hiji rek dibawa karabe ditinggalkeun melang geuningan sok dipopekeun deui kata tangannya. Ece mau apeh budak sakeureuh hakeudeuh rek ka pasar hek. Balik di pasar nu diburu naon budak. Ece mana budak teh hek. Mah dipanggu ku indungna anak kacaha ieu anak caha. Ceuk tatang teh pan anak sia oh bodoh. Bani punya ahmad teh ka budaknya. Tarja bapak nama rumahku anak ratu, anak raja, maknya anak raja nongtot leho. Sok aneh teh. Mata budak mah disebut teh samratul qulub, buah hate kembangna soja. Akibatnya timbul aya hayang-hayang boga budak mah anu soleh. Kumaha ngabentuk budak anu soleh ibu bapak hadirin kaum muslimin? Dauhan Kangjeng Rasul, idza wulida al waladu fal yuhsin ismam. Lamun hayang boga budak beh dituna soleh, beh dina bener ngaranan ku ngaran anu alus. Da urang mah urang Islam nya, ka Islam-islaman we. Abdul asma Abdullah, pang utama ngaran teh Abdullah. Di ngaranan ku indung bapana Abdullah, cicingnya di Cikalong. Eueuh abna tinggal Allahna. Di ngaranan Abdurrahman, abna tinggal omana. Mata jaga di yaumul kiamah cek Allah Abdurrahman, buru asup ka surga. Mang Allah jeung Mang Oman tuturubun. Di urang mah sok karitunya. Di ngaranan Jang Ridwan, halus teh Ridwan, malaikat Ridwan aya. Da geus gede teh eueuh ridna tinggal wawana. Jadi ka jalan jadi ciwonya. Kemana-mana teh
ngaranan ku ngaranan alus teras deui di antawisna cek ibu teh nyaeta abdi geus heureun ngaran-ngaran budak teh daripada ngaranan budak ngaran ka kiblat ngaranan ku ngaran malaikat meunang teh teruskeun ka ajengan boga budak lalaki ngaranna Jam Jibril hebat tuh. Nomor kedua lalaki kene Jang Mikail nomor katilu laki kene Jang Israfil nomor keempat boga ngaran malaikat geus dewasa jarangkung bodoh kana resep model ieu diri kajar kata neangan gawe can menang bekal beak duit teu boga beteung lapar ampih ka warung nasi hobok dalalan opatanana geus dahar cek cibil ngareos Mikail bayar teu boga duit tu Israfil Israfil bayar teu boga duit Ajruil eta mah nini boga warung moloho Gusti nu daang teh geus lain jelema itu malaikat kabeh geus cek Jang Ajruil teh nini sabaraheun wios Jang Ajruil ai sugan mama nu daang teh jelema geus itu malaikat saregan malaikat Ajruil pulah nyambutnya mah wios tong dibayar asal nyawa mah tong dicabut ayeuna aman ngaranan hese-hese teh atanapi ngaran budak teh na Fatihah bisa teh borosok budak pang badak ngalalaki Bismillahirrahmanirrahim Abdurrahman borosok nomor kedua lalaki kene Bismillahirrahmanirrahim Abdurrahim nomor katilu lalaki kene Maliki Yaumiddin Abdul Malik barasat nomor keempat menang hayang menang tatamak mengadukun awewe iya kana budua iya kana stain iya Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik iya keur ulin di buruan tita dahar ku inungna buka kene pantut cek inungna teh Al-Fatihah rabul nyaratu kana nonesen atuh ngaranan ku ngaranan nomor kedua budak urang bedituna hayang sore bedina bener eusian otakna jeung sirahna ku ilmu panamu jampe pamake nu patali sinarang masalah pengetahuan umum sakolakeun bari sakolana parre oh sakola teh parre anu nya tapi sakolana teh di luar henteu oh nyata sugan rek ngeusan satu leuyeut dua rodowas itu nomor kahiji keneh budak urang eusian otakna jeung sirah ku ilmu panu jampe pamake nu patali sinarang masalah pengetahuan agama pasantren dengikeun urang dieu tah dengikeun saya berbicara Kabupaten Cianjur pasantren kosong besar sakola pabalata lain nyaram sakola tapi ulah leungit kasaimbangan toh hareuy jelema lang layangan soal ngapung komo jelema duh air ka sakola mah geuningannya cek pamajikanana cek indungna bapana isukan ngadaftar ke budak SMP teh ku ieu kumaneh we aing rek repot cai dangdana ge setengah genep nya make erok luhureun tuur leheung mun mulus seueul di deuleuna we noloh dompet sameter dicingcing budak bade ka mana teh bade ngadaftarkeun budak ka SMP alus memang kitu kuduna rasa tanggung jawab jeung nyakeun di budak tapi ulah heulit kasaimbangan isim kuring ka boga barudak lah aya sugan sabaraha siki mah 20 mah patar kita udah daftarkeun 10 11 kita kamar aprok jeung bapak ini tengah sawah haji budak rek ditu teh do haji mah apewe nya buru sugan pikir budak tengah sawah aneh ampun mata ka guru ngaji di dia da bisi hayang aya budak teh didaftarkeun sumputkeun sana budakna
balik ka imong udah ciri kunaon sana wah pasti datang bapak nanti. Hadirin kaum muslimin anu mulia eta diantawisna insyaallah budak geus tunang soleh bener-bener di mana geus soleh ka takrib balik boga akal urang keur cicing di mana ayeuna nu kadua tah jawabna urang keur aya di jagat Allah kudu kumaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya kudu ibadah atuh naon kakuduan nu diwajibkeun ku Allah keur ka umat Islam diantawisna genep perkara hiji susuci dua salat tilu zakat empat puasa kalimat munggah haji kagenep jihad itu hadirin sekalian susuci ibu bapak punten teu mimiti abdas diatur ku ulama lamun urang rek ningali kana abdas sang sahabat Kangjeng Rasul Pak Sayyidina Ali mah bade abdas sateu acan ngancong kedua dampal panangan kana cai raraina beureum geuneuk era sieun wuduna teu ditarima ku Gusti Allah Sayyidina Ali urang mah wudu main hapek we lieu ceuk ulama sunah kudu teh nyahareup ka kiblat pan urang mah kumagogna lain nagog kawetan wudu kakare wudu ka kiblat kabeneran urang mah bahkan ceuk ulama punten ceuk kolot teh anan ceuk kolot sakieu jang sing menang si banget saya teh gitu sing minang wudu yang sing menang si banget saya teh ame cahayaan sing minang wudu meh cahayaan dan wudu masuk cahayaan mah urang minang wudu tara kaliwat geuning banget hidung meureun saya teh masuk minang nguseup ka maleber atuh Aya. cahayaan tahu jelur duga sakit sok minum usepnya ya hidung banget teh entong aneh naon sababna da wudu mah sok kat banget hidung udah mun moe wae ngan nusok wudu mah pasti cahayaan andai kan cek ulama di mana-mana jelema boga penyakit beser jeung boson beser teh ngompol wae boson itu tuh diatur ku ulama wuduna kadah tos trongkok dur kudu gorok adan ada di sadera lagi heula ya mau kantong kang rek kantong saparapat rek kantong setengah kantong sakilo ngecelakan teh minang salatna lila kantong sakilo atuh bisi modal bawa ka WC isangan ngan punten ibu tingali ngisangna caroge euceul naon sababna sabab ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teu sana sakali deui ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teu sana coba ngisang dicomotan ge edan coba asal aya keneh ngisang lalaki nu tara ngaji di situ kan tek kayak teh potong kayak ieu bahkan aya ngisang lalaki nu tara ngaji euceul diadu-adu kana takal mau nih iya ayang teh dicocok hileut si aing mata kudu ngaji kayak gitu asupkeun kantong sah beungeut ku kareta tong tarik teuing bisi genteng wuduna ulah nawaitu rokmah nawaitu istibati salat gini ke masjid Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim celak-celak Alhamdulillahirabbil alamin celak-celak kadeweh modal nya eta ieu mah euceuk nu beserna euceuk mah tong di kantongan manya ku kantong lauk asupan ya kunaon atuh dedetane ku bubututan itu hadirin kaum muslimin itu susu kita kada salat itu kakarah ngaji deui kemana jadi capek gitu para rukuh deh asa ngopi jeung wudu teh dua salat geus saja leuwih tapi hiji mungaran kadua da jarang ngaos ka dieu mah sok aya nu ngobrol urang Cikalong punten okuan cenah Haji Apip teh onang ku urang Cikalong mah tara daek pedah leutik edan sugan cu aing teh ngonangna atuh kudu awal aya hiji tempat punten aya hiji tempat di Cikalong nah ieu antara ieu gitu di Cikalong kota aing jabatkeun geus sabaraha kali memang malam pribados terus 3 kali ka 4 ngonang wae teu tedunan ka 4 kali masong geuning jadwal tah bener geuningannya manya cing teh kieu ngawadul urang mah dataran ningali leutik jeung badagna deh ka cing teh nu badag masuk usuk nu leutik rada kurang sakitu
sanes gitu kita nu penting mah aya waktos gitu aya waktos penting tak tepar kirang ieu ya cek atuh lain garana runtutan baralik gitu ada yang dipegat juri makanya Yesus suci kedua salat hadirin kaum muslimin salat teh adalah ibadah bangsa badaniyah teh sangkut pucung harta bana beunghar salat pakir salat imam boga BHS 5 sigi samping rubah 17 kamasikeun samu sakali sia eta mah leuheung geus aprok jeung ulen jeung belek keteka karak kamasikeun sakali-kali na wis eta kamasikeun teh di mana-mana disolatkeun kamasikeun teh teman cek masikeun teh itu saha mang ka arah kamang asup kamasikeun teh cek ulama andai kan jelema pakir beak dipakir sawah teu boga imah teu boga duit teu boga trong koko dur bedug rek merek meuli papakean teu boga duit rek nginjem ulu merek rek make salempakan lisan kosangsang kakotoran sholat arian sholat citaranya punten pamagat teh ya abdas piraku ku dicontohkeun bulu cenah ieu abdas geus abdas balurlah ke penuh blok anu suci supaya ulah dilatih kare kacapak si etana jadi ke masjid jeung kudu make ka masjid teh bulu cenah di masjid geus kumpul pinuh ku papakean eta oh geuning akang nu buluceun dongkap mangga janten imam menang nu buluceun jadi imam eueuh ting meder jadikeun imam ngan kasih makmum ruku jeung sujud ulah pati tunggu tengah ting sakitu meureun eta balik kuku-kuku eta salat kangnya ya Allah dawuh Kangjeng Rasul jaga di yaumul kiamah tilu golongan salat manusia moal bisa ditarima ku Gusti Allah ngan moal nyetakeun tilu anana penting teh hiji punten ibu ibi eteh nini salat adu derajat nepikeun ka tang hidung tempat tang sujud dan nepikeun ka daplok cadu mukuk haram dempak nepikeun ka bulan janjian orai salat ibu salat ibi salat eteh salat nini moal bisa ditarima ku Gusti Allah lamun salakikeun nyungcung kaos aseupan tah dengikeun nu goreng ka salat bejana loba di dieu bejana tapi urang ge nyaho gimana ge nya hareupan buruan lah sok ulah nunutan awan kacar ge ulah api-api sok tinggal dikeun ka dieu teu di gudang teu usum ayeuna goreng ka salaki di gudang keur usum oh nyata mata ibu bapak punten salat ibu moal bisa diterima ku Gusti Allah lamun salaki keur nyungcung ka saseupan cek Kangjeng Rasul khairun nisa imraatun jeung satuluina pang alus-alus awewe di mana-mana ditinggali ku salaki malik ningali berai hati nu jadi salaki bungaheun kieu meureun cek kieu salaki diukna kursi ningali TV cetrek ningali film dunia terbalik waduh na geuning nyaho euy mataran ningali kur timbang ngarere teh meunang setengah jam pamajikanna di juru ditingali ku salaki malik ningali mata kece nya isukan mah di imah aya eueuh salaki ge hahahe hadirin kaum muslimin salat ibu kah cek ibu teh abi hayang ngajadikeun isi yang solehah kudu sapertosa atuh hei ibu bapak bilih tebih teuing niru kagarwa Kangjeng Rasul nya tiru saja Siti Robiah al-Adawiyah teteh Kang Siti Robiah al-Adawiyah teh geulis pisan keur mah geulis ditipah ku solehah geulis solehah butut beleguknya kumaha kasolehanan putih bisa rek nurutan trong kokol dur bedug gorok adang caroge Siti Robiah jadi ka masjid cek aja teh lain teu nyaho lain teu hayang nurutan Siti Robiah pan salaki Siti Robiah mah sok ka masjid pan salaki ieu mah taraha keun cicing heula tar ka masjid teh caroge Siti Robiah ka masjid Siti Robiah langsung abdas na tepan deng satakar kebek mata eueuh dang dan atuh
penting urang makan katipu ku pamajikan teh punten lain aja tukang tipu ngan salaki aja katipu aja so Kang bayangkeun Kang lipstick nu beureum ngajile dina bibir merek Revlon nu hargana 45.000 setah menang meuli saha salaki kadang babad galang make up nu napalina pipi menang meuli salaki parfum Inoy nu 8.500 belan teh sangleut teh sang padag menang meuli salaki nah malam Jumat saat kaliwat pamajikan teh izin salaki botengi dandan ada dipanggilnya nungkeun embung tapi nararoyot anehna teh dangdan setakar kabak ece dangdan sa iya mah malam Jumat komo make daster kerek geus poho nu 2000 sapoe menang nyeum ti Bang Emok bangun dada hidup Bang Emok nih dia aya di dia edan sadunia ge dandan seterusnya tasit terus ya make aja teh surat tai aja deh tinggalkan dia itu kira surat dagang cek dia tuh tai pantau sok ngadogan mulih caruget ti masih kieu menang dangdan assalamualaikum cek carogena huluk salam atuh teu cara salaki euy ceuk muakeun patot teh ku ceker ieu mah assalamualaikum diwaran si teh weh waalaikumsalam tungkul risi ajri isin era kudu jadi saroge teh ceuk urang cai mah tumungkul hamari kojem ing pertala sarapat dening ajri aningali lami-lami gambirangan ikagerum kadia macan sinareng bayah metulir berapati unjuk kapi hatur kakang bisa aing oge lah taya zaman muda asli Kang teu bisa kitu mah palsu abdi mah da Kang punten Ibu di ngaran muda teh geus abdi mah teu ngaran sorangan tuh abdi mah keur ngaji ka kadupana di nu meh ngaji penceramah kayak abdi zaman muda di Cikalong aing makan disebut zaman muda itu abdi nelpon ka warsa aya abdi keur ngaji di Ciampang di Kupertoko di panggil zaman muda suara jamar minggu kamari ngaji di tempat eta ngobrol jeung DKM ngobrol jeung Ustad jeung Lurah cenah haji rek ngaji di eta lemur ku disebutkeun jamar muda kan wae kan bae mata urang disebut jamar muda teh ku saha jamar maka aing menepikeun ka aki jamar muda ya kur boga anak ieu jeung ieu nu asli mah nya da loba teh jamar muda teh da loba teh nganu asli mah ieu aya jamar muda nu sok minta DP aya aing mah tong hargani di DP-an mah aing mah asal ge geus nepi ka tempat di DP aing tah udah ini teh ngaran Kiai Tolbarinya tah ngalatrenan teh Arjuna Muda Gatot Kaca Bima aya deui Ki Katel Ki Coet Ki Mutu wah ngaliwat cek aing tuh ngalatren euy teh bisa kitu kieu atuh kieu beridang da teh beridang teh aing mau jadi awe gampang dan yang surga teh cing morosot kolor teh kieu alus nama itu lo mari pakaian teh geus rupa-rupanya cek salat assalamualaikum waalaikumsalam kakang nah dina wengi ieu abdi kedah ngawajib naon eta nu beureuh ieu sanes laras ieu sanes kakang kala-kala eta mah jiga manuk seupah kitu aja teangan karido Allah ayana di salaki cukup apalagi sholat ibu mau bisa diterima lamun salaki keur benu ceuk euy teh satiap benu salaki mau diterima itu puguh-puguh masalah di Jumat jam medut benu sholat sok aya teh salaki teu puguh-puguh Jumat jam medut nya teh ai hayang aneh urang mah hadirin kaum muslimin di anda wisna
Jeung ibu teh abdi mah tarak kitu mah Aisyah minggu sakali mah osok urang teh nya Bu poe Jumahan geuning nya salaki ibu rabul ka pangjumahan kangnya ai di Jumahan teh kalebaknya atau kayak itu kan ya lobok di gudang mah teuing teh Jumahan sok berang-berang teh kan di dieu kumaha oh nyata urang gudangin urutan urang dieu sebenarnya ibu langsung abdas netepan dam dan seteker bau daguan salaki dina lawang pantok teu kudu dipapageun ka masjid menurut eur salmor ieu ojo cek ibu teh abdi mah tara kitu teh aya sataun sakali mah osok leres tanggal 20 dina bulan puasa wey pamajikan keur di dapur samperkeun ku salaki ka dapur lumpat ka imah samperkeun ku salaki ka imah lumpat ka dapur diporok ti dapur ka imah ngajeng kana buruan luncat salaki set aya naon sia teh naon we tadi ngikeun dapur batur singgaredogna teh sacewer-cewer acan geus ku aing dipangiriditkeun ngancani cokot kakarak hahahe ningal salat lebaran salakina salat lebaran make samping rubat capna teu dilah anda pohon sugan rusuh sia teman pamajikanana teh meunut salat lebaran ngeuneutkeun ulen 3 jam 3 ngeuneut ulen lagi bari teh make baju make kutang jiga bandara Amerika resort teh disebut datang salakina tina salat lebaran akang karek datang le salat lebaran teh akang hampura nya bisa kasalahan dihampura kadeukun ulen jeung aing lapar salah hiji susuci dua salat katilu zakat hadirin sadayana sakabe umat Islam wajib zakat selain daripada zakat fitrah jawabanna teh henteu sabab zakat ngabutuhkeun di antawisna dua syarat satu halal dua nisab kita Islam halal henteu nisab henteu teu kudu zakat minta zakat saja ka batur hiji susuci dua salat zakat kaopat hiji susuci dua salat tu zakat kaopat puasa kalimah munga haji mudah-mudahan ya Allah urang sadayana dipapadina nasib angkat jarah ka tanah suci amin sakali deui ya Allah mudah-mudahan urang sadayana dipapadina nasib angkat jarah ka tanah suci amin paloban hayang deui teh cukup ku amin ceuk nabung atuh nabung amin ngadluk ti baheula daerah mah geuningan tahun kamarinya dipending teu tiasa sugane teh ayeuna kapayun dibuka deui abdi baheula keur dikobo ceuk guru jan lamun maneh hayang tereh ka Makkah dawamkeun shalawat Ibrahim sabeting 70 hiji digisim kuring teh kangajengan sabaraha peuting hantem can ka Makkah mah cenah terus atanapi wece dawamkeun surat Al-Hajj surat Ibrahim atanapi surat tanah jeung surat imah biar beteka Mekah kayaknya lah ngan balik hees di pos rona di pangbunga-bunga euceuk di mana-mana ningali Ka'bah ieu nu di kiblatan ku aing teu lemur teh mata torojo ceuk ulama di mana-mana jalma ningali Ka'bah mata ngiparatan kana dosa pan aing mah dekat bedak ka Mekahna ge ningali Ka'bah hayang gampang tingali beungeut salaki tingali beungeut pamajikan mata abdi makang ibu sok najan geus ka Mekah balik ceramah jam 3 jam ka imah sok silih polok jeung pamajikan teh ngomong tara imah kieu isukan polhok salaki kieu cek salaki teh kunaon make molhok wae eta asa goreng patut teh gitu. Dina Ka'bah aya Hajar Aswad hiji batu menak nyenak di surga sunat nyiumna lamun bisa da ese teh di mana urang nyium Hajar Aswad 70 dosa coplok teh awak urang ban aing mah teu kabedal ka Mekahna ge ganyaran nyium Hajar Aswad hayang gampang cium tarang salaki cium tarang pamajikan kacipta tarang salaki hidung bari kaayaana bari ti sawah kang kadeungan Hajar Aswad pangset Yesus suci dua salat zakat fatwa sakali muka genep jihad isukan urang bakal balik ka mana judulna tuh tadi
bakal mulih kajati mulang ka asal ruku padung rakul mahmud karana innallaha la yanduru ila suarikum wala ila samikum walakin yanduru ila kurubikum wa amalikum. Allah teu ningali bentuk tubuh manusia, Allah teu ningali pangkat jeung kadudukan manusia. Nu ditinggali ku Allah adalah hate jeung pagawean manusia. Hate jeung pagawean manusia alus surga menantinya. Hate jeung pagawean manusia teu ditarima ku Gusti Allah, neraka pangbarikana. Lamun urang hayang meunang kasenangan kabahagiaan, bahagia dunia, senang dunia, bahagia akhirat, senang akhirat. Di iwati dia sangat introspeksi ukur kakujuna di pak diri. Carana kamari urang sakit mana? Ayeuna urang keur aya dina jigatsa, isukan urang bakal bari ka mana. Ikhwatul muslimin, menurut pengetahuan umum, lamun nampak patwa pitua picicing carita teh hijama langkung tina sajam sok muda daripada mudanya. Cek ajengan, cek santi, cek kiai, lamun ngaji peting teuing mata kaberangan salat subuh goreng ngaji negatanya kan ka ajengan aing bisi wadul. Katilu cek adat, lamun nu baceo geus jerat jerot cidu, nu ngadengikeun geus heulai 3 likur, eta teh geus eueuh kasaimbangan, kudu buru-buru eureun, buru-buru atuh ceger harareulai. Kaopat ke kondang-kandang di kampung di kota baceo mah dua Kang, hiji salat junga wah lila kene eta mah. Kadua rupina sakeu diarap cekap jam urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihandelem sieum bargi nyokot mulangkeun. Mudah-mudahan cariusan simkuring akur jeung paribasa saponok-ponok narok raktang tu aya gunana. Mudah-mudahan we ti kawe tubikeun kahir cariusan simkuring sing ngandung maslahat manfaat barokah khusus kaji simkuring umum ka urang sadayana ditutup wae ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.